Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu sarawasna teu oleh satia mikareueus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Esar Gayuda Channel nuju di mana wae ayana, boh anu caketna, boh anu tebihna, pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara. Wilujeng patepang, wilujeng ngadangukeun. Mugia para wargi salawasna aya dina panantoyangan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin, bari ginulur dina kabagjaan. Dina waktos ieu teh simkuring sejanraskeun dihanca carios anu katunda dinten kamari, nyaeta anu judulna Banjir Getih Wanci Janari. Neraskeun hanca carios anu parantos rengse, nyaeta carios asal usul Kangjeng Ratu Laut Kidul. Neras kana carios nu ieu kalayan masih nyarioskeun sabudereun lalampahanana Ki Warulaya, Ki Lodrapati, Sitangkura Kideung sareng tokoh enggal anu kalintang pentingna dina ieu carios. Mugia we ieu carios tiasa ngahibur, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah ka para wargi atuh sasieun sabeunyereun manawi aya pulunganeunana dina ieu carios. Mangga para wargi urang kawitanan wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astu namasidam, mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Banjir Getih Wanci Janari bagian katilu karyana Andang S. Argayuda karya simkuring. Ari mamang ngomong teh sok ka mana karep, kula mah manusia biasa sarua wae jeung diri anjeun. Sok anggeuskeun barang daharna, kula mah pamit rek neruskeun lalampahan. Ki Warulaya sanggeus nyarita kitu langsung keluar ti warung seja neruskeun lalampahanana. Ninggalkeun jalma tukang baramain anu keur colohok. Tukang baramain barang nempok Ki Warulaya ngaleos, daharna langsung eureun. Laju manehna ngudag Ki Warulaya. Sabab aya keneh kapanasaran ngeunaan Ki Warulaya. Manehna hayangan apal kana tempat padumukanana, susuganan jaga ya umur rek diteangan. Kitu cek pikir jalma nu baramain. Tapi hanjakalna barang geus aya di luareun warung, Ki Warulaya geus teu katembong. Ki Warulaya anu geus kakoncar ku ilmu kanuraganana, barang keluar ti warung langsung ngabeleset tina ilmu kidang kancana. Manehna haja ninggalkeun tukang baramain rusuhan, sabab Ki Warulaya embungeun kapapanjangan dina hal kahadean anu geus dilakukeun ku manehna. Sieunun keuntepan ku rasa bangga, rasa reueus. Sedang ari rasa bangga atau rasa reueus teh sabagian tina ria. Sedang anu dilakukeun ku manehna saestuna kaikhlasan hate anu tanpa pamrih. Ki Warulaya mangrupakeun gambaran jalma anu teuas tapi hatena pinuh ku kaikhlasan. Teu bisa ngantep ka jalma-jalma nu keur menang tunggara
nu mata kahirupanana oge teu beunghar siga umumna jalma-jalma anu jadi kepercayaan raja. Sabab harta bandana sering dipake tutulung. Anu kadang kajen manehna lapar asal bisa merek ka jalma-jalma anu keur katunggara. Caturkeun rombongan saudagar beunghar teh sanggeus dalahar langsung nerusna lampahanana. Tapi Juragan Sasmita sapanjangkeun neruskeun lampah manehna kutuk gendeng wae ka Ki Barja. Sabab geuning jalma nu dipake tangguhan ku manehna teh ukur sagebragan oge bet eleh ku jalma sariwat. Juragan Sasmita mah can apaleun kana ketakna Ki Warulaya. Da pikeun manehna mah ngadenge ngaranna oge kakara harita. Ari maneh Ki Barja sugan teh nya Jawara Kahot. Karek sagebragan oge geuning geus teu mangga pulia dielehkeun ku jalma andar-andar. Juragan Sasmita kacida ku ciwana sabab anu dipake andalan ku manehna teh geuning kantun kaomong siga nya wae Jawara Kahot. Ari Juragan atuh eta mah sanes andar-andar. Eta mah jalmi kepercayaan Mahaprabu Sulaiman Anom. Elmuna lain bantrak-bantrakeun pantar kula. Sakabeh jawara anu aya di tatar Kasundaan teu aya anu wanieun ka Ki Kapetengan. Ki Barja teu sukaeun disebut jawara elehan ku dununganana. Bener kitu eta teh kepercayaan Maharaja Prabu Sulaiman Anom. Juragan Sasmita setengah terpercaya sabab nah aya keprian raja bet lumantung siga tukang ngalalana siga andar-andar. Juragan Sasmita teu bapanjangan carita terus we neruskeun dalam bahanana tujuanana rek ka kota leutik anu teu pati jauh ti puseur dayeuh Karajaan Galuh. Maksudna rek ngirim barang dagangan ka para padagang anu matu di eta tempat. Tapi zaman harita mah disebut deukeut teh lalampahan mah bisa meakeun waktu sapoe-sapoeuting. Sabab di sorangna ukur ku leumpang. Najan juraganana dina kuda tapi para pangawalna mah leumpang. Jadi anger ukuran lumampah teh gumantung kana leumpang. Poe geus robah. Layung di langit belah tungtung geus ngempur hurung. Tanda burang bakal kasapih ku peuting. Rombongan Juragan Sasmita anjog ka lebah leuweung geledegan. Jalanan di sorang ku rombongan Juragan Sasmita ukur tembong reyem-reyem. Kahieuman ka kayon jarangkung anu keur kahibaran layung. Ki Barja jalan anu di sorang beuki poek. Urang kudu neangan tempat anu merenah jang reureuh. Sigana urang kudu meuting di ileuweung. Juragan Sasmita sumarita ka Ki Barja sabab jalanan di sorang beuki poek. Ke palih payun Juragan aya tempat anu merenah, tempat paranti jalma-jalma anu kawengian di ileuweung. Tempatna merenah sabab aya lebah bumunggang. Ki Barja ngajawab caritaan Juragan Sasmita ku nuduhkeun tempat anu geus biasa dipake reureuh kuno keur lumantung peuting-peuting. Nya atuh kumaha Ki Barja wae. Juragan Sasmita nurutkeun kana pangajak anak buahna sabab maranehna leuwih apaleun kana ieu patempatan. Jalan anu disorang ku rombongan Juragan Sasmita beuki poek. Najan can peuting-peuting teuing tapi hieumna tetangkalan ngajadikeun alam sabudureun pileuweungan ka cida poekna. Tapi tepati ilai rombongan anjog ke tempat anu diomongkeun ku Ki Barja. Tempat anu mangrupakeun tegalan anu belenang. Eta rombongan langsung reureuh di dinya. Anak buah Ki Barja sibuk masang tenda jang Juragan Sasmita. Tenda anu geus disiapkeun ti anggalna. Baranti ari manehna lumantung kanu jauh. Sabagian deui nyieun durukan. Sakalian rek naheur cai jang nyieun cikopi. Da ari kopi jeung lalawuna mah
Juragan Sasmita teh tara pohon sok mawa wae. Kebenaran tempat pangreureun teh kacida endahna. Mumunggang pasir anu plung-plong awas ka ditu ka dieu. Juragan tuh anu culak celak lebah ditu eta teh tempat anu baris didatangan ku urang. Di dieu teh kira-kira setengah poe urang lumampah. Ki Barja nuduhkeun hiji tempat anu tembong gelor culak celak ulang pupat romak, tempat anu masih keneh jauh. Lain kumaha ieu tempat teh, tempat pangreureun urang teh aman Ki Barja. Juragan Sasmita rada ngolembar hatena, sieun aya rampok anu baris ngadatangan manehna. Sabab tempat manehna ngadoneureun teh dikeliling ku leuweung geledagan. Tenang wae juragan, dieu tempat macan kabejakeun aya karaman, poh rampok atawa maling can aya anu kabejakeun. Ki Barja ngayakinkeun dununganana, sabab saenyana sapanjang manehna ngalanglang tatar galuh, can aya kabejakeun ayana begal atau rampok lebadinya. Ulah mah rada bangbaungeun ku kajadian tadi di warung. Sieun eta jalma teh nyieun laku jahat ka urang. Juragan Sasmita teh hariwangeun bisi jalma nu nadasa Ki Barja nyieun laku jahat ka manehna. Ih ari juragan, jalmi eta mah sanes jalmi jahat. Manehna mah salah seorang kepercayaan raja ti wewengkon Galuh-Wetan. Jalma sakti manggulang-mangguling, lain lawaneun pantar kuring. Ngan manehna mah tara pernah nyieun laku jahat. Ki Barja ngajelaskeun ngeunaan Ki Warulaya ka Juragan Sasmita, sabab Ki Barja sering ngareungeu kana sepak terjangna Ki Warulaya. Waktu Juragan Sasmita jeung Ki Barja gunter ngawangkong, ti kajauhan kereungeus sadaya sora kuda anu nuju ka palebah maranehna. Sora talapokna hawar-hawar ke bawah angin peuting, beuki lila beuki tarik. Atuh Ki Barja jeung Juragan Sasmita mani curinghak, laju ngageroan sakabeh anak buahna sangkan ariatna. Bisi eta kuda anu keur nuju ka maranehna teh mangrupakeun jalma anu rek niat jahat ka maranehna. Ke punten para wargi, ngasuh heula sakedap, sakantenan simkuring sejangiring ngemutan ke para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heula nya. Tiasane supaya di mana simkuring madar di lalakon enggal dina kalajenganana. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang dajengkeun. Tepati lila jol aya dua kuda ditumpakan kedua jalma anu make tergos. Sanggeus anjog ke lebah pangreurehan Juragan Sasmita,
laju anu duaan ngereunkeun kudana. Saterusna duanana jurung jelang turun muruk ka rombongan juragan Sasmita anu keur ngariung deukeut durukan. Saha di antara aranjeun anu boga ngaran Juragan Sasmita. Dua jalma anu ditergos teh langsung nanyakeun Juragan Sasmita. Panuna langsung mencerong ka jalma anu pakaianana leuwih alus batan nu sejena. Kula anu boga ngaran Sasmita, ari kitu aya naon magena nanyakeun diri kula. Juragan Sasmita mani celeumeut tempo dua jalma anu ditergos. Hatena langsung sumeblak pinu ku kahariwang. Pasrahkeun sakabeh duit anu dibawa ku Andika ka kula. Sabab lamun teu dipasrahkeun anjeun bakal dipodaran. Salah saurang ti anu ditergos langsung hauk polotot ka Juragan Sasmita. Urang ajar sia. Jadi Andika duaan teh rampong. Kibarja kentak ngahalangan Juragan Sasmita. Panona moncorong kanu anyar datang. Saterusna langsung ngalugas pedog panjangna. Terserah Andika, rek nyebut rampong, rek nyebut garong, rek nyebut begal. Ngan lamun pamenta kula teu disubadanan, Andika soromongan bakal cilaka. Saurang nu ditergos cacarita ka Kibarja, geugeuh manehna rek ngarebut duitna Juragan Sasmita. Urang ajar, podaran barudak tong diberi ampun. Kibarja antukna nitah ka anak buahna sangkan ngoroyok dua jalma nu ditergos. Breg atuh dua urang ditergos diraponan ku 8 urang. Pedog panjang ti pangawal Juragan Sasmita ting kolebat rek digas awakna jalma nu ditergos. Ceuk syariat mah eta dua jalma teh siga anu rek sosoroh kojor. Sabab rombongan Juragan Sasmita teh kabeh oge jalma-jalma ahli dina ulin maen po. Atuh kegedugna nu ngaran Kibarja mangrupakeun jawara kahot. Ciot! Sababaraha urang anak buah Kibarja langsung ngahembatkeun pedogna. Tapi ieu dua jalma ditergos teh teu daekeun ngagunakeun pakarang. Manehna ukur ngelayanan ku leungeun kosong. Sabab cek pikiran duaan ukur rek karampas duitna Juragan Sasmita. Waktu bedog panjang ti anak buah Kibarja nyeuk rek narok sirahna, sarasa urang nu ditergos ukur ngagilek, laju sukuna kumolebat dipake mapag panarajang musuhna. Tobat! Anak buah Kibarja kociak dengek, kanjutna karasana sabitu, sabab kakeunaan ku tajongan jalma anu ditergos. Saterusna nyungsem teburi deui ukur bisa hahargungan. Ciot! Seurang yang ditergos ngabentak. Laju leungeun kencana dipake mapag pigelang musuhna anu keur ngahombatkeun bedog ka manehna. Saterusna eta leungeun anu geus katewak dipurulitkeun. Kalian dina gerakan anu nanding kilat, leungeun kahatunuhuna ngahabak kana siku musuhna. Aduh ieu! Saurang di anak buah Kibarja kociak dengek, leungeunna langsung ngaplek tina palebah sikuna. Ciat! Saurang ditergos deui ngabentak, laju baringi pisan awakna pikejingkahan bedog anu nyeuk kana beuteungna. Sakilat pereup kencana nyeuk ka hareup, teu salah di pereupna langsung ngacedak kana puceuli musuhna. Aduh! Deui saurang anak buah Kibarja ngoceak. Awakna langsung ngabangkieung. Keur kitu disusurut tepus ku toncokan kana hulu angeunna. Atuh teu mangga pulia deui awakna langsung ngagedebut di bandemah. Kolebat salah saurang anak buah Kibarja ngahembatkeun pedog panjangna beri ngagajleng. Tujuanna rek nyabat beheungna anu ditergos. Tapi sasaranana ngeplos sebab dina gerakan nungan sakilat anu ditergos ngareundeuh. Laju cengkar deui bari najongkeun suku katuhuna dipake mapag awak musuhna. Aduh, anu tadi rek nyabot beheung anu ditergos ngadon kociak dengek. Laju awakna ngadebut liban lemah.
horeng iga burungna ringsek kabenangan ku perep kencana jalma nu ditergos. Urang ajar kibarja lain deui ambekeunana bareng nempo anak buahna blag-blug rubuh teu balakaya. Manehna langsung milu narajang mantuan anak buahna. Bedogna ku molebat ka salah seorang jalma nu ditergos. Hai anu ditergos menang panarajang ti kibarja ngagentak cingkrak. Laju pasang kuda-kuda panona netep segetika kibarja lir mata maung. Ciat modar sia kibarja insul tepus ku sabetan ku nyabetkeun di bedogna. Anu dituju sejang ngabeset beuteung jalma nu ditergos. Bedogna lir berinyai kilat ku molebat dina popoek peuting. Lawan kibarja narik suku kencana ka tukang laju ngarempodkeun beuteungna. Pros panarajang kibarja ukur nyabet angin. Saturusna digerakan nu kacida kecepetna eta jalma ditergos teh ngagajereng beri ngabentak. Sukuna ku molebat murupu huceuli kibarja. Kalayan teh salah deui sukatuna ngacedak kana puceulina kibarja. Tobat kibarja ngagoak awakna ngadaliteug. Keur dina kayan kitu anu ditergos teu ngantep. Sakilat perep katuhuna ngablesur ka kibarja. Kalayan langsung ngajebrod kana gadona kibarja. Aduh iung kibarja ngagoak deui. Laju awakna tigedebut ni bandemah. Tapi kibarja lain jalma samanea. Manehna langsung ngarojat hudang deui. Kalayan bari sasampoyongan kibarja naraja ngahambatkeun bedog panjangna. Kilep anu ditergos musikeun awakna nyingkahan sambetan bedog kibarja. Tapi kibarja insul tepus ku sodokan bedogna. Bedogna nyawuk tarik tujuanna rek nubes beuteung jalma nu tergos. Kibarja ngetrukeun sagala kabisana sabab manehna tanggung jawab kana pagaweanana salaku pangawal juragan Sasmita. Tapi hanyakal kibarja lain tandingna jeung jalma nu ditergos. Katurug-turug manehna teh tatu akibat riributan jeung Ki Warulaya. Aduh, deui anak buah kibarja kocak dengek. Awakna ngedebut tujuh ti kibarja. Laju ngusek ka piuhan. Kurang ajar. Ciat. Kibarja ngajeleng bari ngahambatkeun bedogna. Tapi anu diterajangna teu eleh rancingeus. Ngan sakilat eta awak kibarja dipapak ku dampal sukuna. Cedak dampal suku jalma nu ditergos ka cedak kana iga burungna kibarja. Kalayan teu mere kasempetan kibarja anu moyongkot akibat nahan ka nyeri langsung didagor deui lebah gadona ku perep buleut. Tobat kibarja leungit budi ilang daya. Awakna langsung tigedebut di bandemah ngusek teu hudang deui ka piuhan. Ciat anak buah kibarja nu tinggal 4 urang digentak nerajang bebarengan. Pikeun nyalametkeun gedugna. Bedogna ting kolebat muru 2 jalma nu ditergos. Najan maranehna ngaku kana kahebatan 2 jalma nu ditergos, tapi tugas kudu dijalankeun. Kitu tekadna para pangawal juragan Sasmita anu kariopatan deui. Suruntul bedog panjang datang rek nubles saurang nu ditergos. Gila anu ditergos ngagilekeun awakna. Kolebat datang di bedog rek digas beheungna. Siat anu tergos teh ngareundek ka handapan awakna. Plos dua panarajang teh anak buah kibarja duanana oge ngeplos. Kitu deui anu saurang deui jalma nu ditergos diterajang kedua anak buahna kibarja. Ciat salah saurang ditergos ngabentak. Laju awakna ngajaulina gerakan panggal muih. Cuprod sukatuhuna nanggal kana dadana anak buah kibarja. Sedang dengeuna sakilat ngababu puceuli anu saurang deui. Tobat 2 urang anak buah kibarja kocak dengek. Maranehna lain tanding jalma nu ditergos. Untung sagitu oge ieu 2 urang nu ditergos teh teu boga niat pikeun maehan. Ukurek ngarampas duitna juragan Sasmita, saudagar anu berat beungar tapi berwitur adigung adiguna.
anak buah Ki Barja kariduaan deui nempokayan kitu juragan Sasmita langsung ke kompodan calanana geus baseuh ku ompolan maneh hangseur manehna teu bisa majar kumaha rek kabur-kabur ka mana sedang Ki Barja teu bisa dihudang ukur kadenge humarurungna wungkul. Pun para wargi rupina caros nyambung banjir getihuan Cicanari bagian katilu dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur panu panjang tiasa ditepangkeun di dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur muga jiambar pangampura pilih dina ngadugikeun ieu dongeng kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna mugi para wargi keur sanghapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring wilujeng kantun para wargi wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.